Hidup indah bila semua apa yang kita mau terpenuhi. Tapi bila semua apa yang kita mau tidak terpenuhi, maka celakalah hidup kita. Seperti adegan SpongeBob yang ingin mengajari si Patrick nalikeun sapatu, namun manehna poho deui. Hidup ini diibaratkeun nama modal. Semakin beteng ditahan, semakin bujur lemah, dan emas batangan pun leluasa untuk keluar dengan bebas. Hidup ulah legek brad, sakencang-kencangna preman, sakakar-kakarna preman, sakuat-kuatna preman brad. Anger brad, tempo maca SMS mah tungkul kabeh oge. Hirup mah ulah loba gaya, saheuras-heurasna hulu jelema, saheuras-heurasna sirah jenderal. Anger brad, tempo degungkeun ke tukang cukur mah cicing, desin dibotakan. Hidup ulah diambil pusing, ambil hikmahnya, ambil kembaliannya, karena setiap ada kelebihan ada kembalian brad. Jadi silahkanlah kalian maca Yasin 3 kali balikan supaya kalian tidak sedih maupun risau karena tidak bisa move on. Ingat, hidup itu harus bisa move on. Memang kita tidak bisa melupakan, namun setidaknya kita bisa melupakan kenangannya, bukan orangnya. Ingat, orangnya tidak bisa dilupakan brad, tapi kita bisa mohokeun kenangan anu perih karena hate brad. Sok pikir ku didinya atuh. Ngeunah henteu diputuskeun ku awewe boh ku lalaki teu ngeunah brad, kabeh ge diputuskeun mah. Lalang layangan ge lamun diputuskeun mah teu ngeunaheun geuning. Kudu urang meuli deui, leung gelasana aya, ieu geus udur. Pan teu ngeunah brad. Ieu hirup mah kudu move on brad. Ingat, move on. Jalan-jalan ka Cikampek, balikna moketan. Hatur nuhun tos didangukeun.